Atu nabiyina wa syafaatu nabiyina jeung ari pirang-pirang syafaat nabi urang sadaya aksaru eta leuwih loba min isrina tina 20 naonana syafaatan syafaatna makbulatan anu ditarima. Jadi saurna jumlah syafaat gitu ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW teh eta leuwih loba tina 20, maksudna bisa 2 hiji, 22, 23 terus ngan anu ya nama sebenarnya 20 syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. A'domuha ari panggede-gedena itu syafaat peringkat kahiji itu syafaat Kanjeng Nabi syafaatuhu eta syafaatna Kanjeng Nabi al-mukhtasatu anu ditangtukeun. Al-mukhtasatu anu ditangtukeun bihi liiro hatil kholqi bihi ku itu syafaat bihi ku Kanjeng Nabi liiro hatil kholqi ku nyenangkeun ka makhluk walau kufaron sok sanajan jalma kafir. Mintulil mauqifi tina lila na mauqif teh nu tadi teh padang mahsyar teh liu jila ku ngagancangkeun saha Allahu Gusti Allah hisabahum kana pirang-pirang hisab maranehna kama sakumaha perkara ahrojahu nutos ngaluarkeun karena itu perkara saha as-saikhoni 2 guru. Maksudna mah aya keterangan hadis nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Muslim. Wa ghairuhuma sareng saliyana itu saikhon an Abi Hurairah ti Sayyidina Abi Hurairah. Zakaro nyebutkeun zalika kana itu keterangan saha as-Suhaimi al-Imam Suhaimi. Watu sama jeung diaranan syafaat al-maqamal mahmuda kana nami maqamal mahmud. Li'annahu karena sanyanyana itu maqam yahmaduhu eta muji ka Kanjeng Nabi alaiha kana itu makom atau alaihi kana itu syafaat alaiha kana itu syafaat sa'al awwaluna pirang-pirang jalma anu awal wal akhiruna jeung pirang-pirang jalma anu akhir. Jadi aya syafaat urang pan apal teh syafaat teh eta we urang salamet engke dina neraka na Gusti Allah Subhanahu ku pedah syafaat. Ternyata syafaat Kanjeng Nabi teh aya nu bentukna teh ka sakabeh jalma anu aya di mauqif gitu. Jalma kafir ge kabagean syafaat eta. Mana syafaatna eta digancangkeunna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tina hisaban dina nalika di padang mahsyar. Itu syafaat Kanjeng Nabi. Ieu teh kuluna mah lila. Misalna itu di mauqif teh kuluna mah 100 tahun. Tapi karena aya syafaat Kanjeng Nabi jadi 10 poe misalnya teh gitu digancangkeun we dipercepat geus nu ka neraka nu ka surga kana surga. Eta teh termasuk syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad SAW digancangkeunana gitu nya liyu jilallahu hisabahum gitu ku ngagancangkeunana Gusti Allah Subhanahu wa taala kana hisaban. Eta termasuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ta eta syafaat disebut al maqamal mahmud gitu. Eta naon maqamal mahmud karena Kanjeng Nabi dipuji ku sakabeh jalma nu awal jeung nu akhir. Tuluina wa min syafaatihi sallallahu alaihi wasallam
jeung eta tetep tina syafaatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatuhu ari syafaatna Kanjeng Nabi piduhu lil jamaati tina asupna hiji golongan al jannata kasawarga bigoiri hisabin kalawan tanpa hisaban. Bal yakumuna balik tahudang maranehna min kuburihim dina pirang-pirang kubur maranehna likusurihim pikeun pirang-pirang gedong maranehna. Wahadihi jeung ari ieu sapaat itu muhtasotun eta dihususkeun bihi ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta bihi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aidon deui. Jadi nu tadi nu kahiji disebutkeun al muhtasatu bihi gitu. Eta dihususkeun anu boga wewenangna teh Kanjeng Nabi wungkul. Taya ge anu kadua nyaeta sapaat pikeun jalma-jalma anu ngengengkeun non asup surga bigeuri hisab. Jadi tadi batur mah dihudangkeun teh aya di padang mahsyar gitu yaumul ba'si. Tanu bigeuri hisab mah datang hudang-hudang teh likusurihim. Geus aya di gedong-gedongna maksudna oh gitu we geus aya di nu kanikmatan gitu. Eta teh sapaat ti Kanjeng teh sapaat ieu muhtas bihi aidon gitu. Eta dihususkeun nu gaduh wewenang eta teh tetep Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ke aya sapaat anu henteu khusus Kanjeng Nabi nu sanes ge gaduh wewenang sapaat eta ngan ieu mah teu aya deui anu dipasiehan wewenang bisa ngasupkeun gitu hiji manusia ka surga bigeuri hisab iwati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nya mimitina mah Gusti Allah tetep, tapi Gusti Allah masihan wewenang ka Kanjeng Nabi. Khusus ieu mah gitu. Sok sawae nu rek diasupkeun bigeuri hisab gitu. Tangke aya we kriteriana meureun supaya urang asup kana golongan nu ngengengkeun syafaat bigeuri hisab eta lebet surgana. Tapi sigana jauh ya nu ieu mah nya. Nu ieu mah jauh. Aya keneh cenah bisi teu kabagian nu eta wa minha